Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun siksa nu paling pedih air mata darah. Yuk orang simak bareng-bareng. Bebeja kata tangga lantaran dahaga yang nginum tetangga ge orenganan keribut di matanggana lantaran cai jara digetih kabeh nu aya di teko jadi getih nu aya di gelas jadi getih nu aya di sumur jadi getih wabah jadi getih ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Summa nakasul ahda wa lam yu'minu wa adu li kufrihim wa amalihim al-khabithah. Saminggu ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sugannya tobatna 2 minggu encan aya keneh bae ditanya ku Kangjeng Nabi Musa weh kaum kumaha sakumaha janji cenah lamun ieu bangkong maka pandeg iman lah nu penting mamanya ulah nyiir deh be Musa ulah sok ada tanggen sihir macem-macem kami riweuh walam yu'minu teu iman wa adu li kufrihim kembali karena kakupuranana jeung pagawean wada buang kawarah badama aqamu syahron fi afiatin sabulan dibere tentrem hirup nyeunaheun Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi dakwah geus pohara jasa ngajak ka Gusti nauhidkeun ka Gusti tapi kau makin bangkawar perjanjian tinggal perjanjian nyanggakeun Gusti ka Gusti mangga tunggu Musa masih keneh datang siksa sok sabulan tentrem والضفادع والدم آيات مفصلات wari didatangan disiksa nu terakhir ku Gusti Allah keur meujina tenang nyana barang dek nginum eta cai jadi getih hangru kok jadi getih terjadi nginum terus jana ka sumur coba ngalah cai di sumur ditimba cai jadi getih bebeja kata tangga lantaran dahaga yang nginum tetangga ge orenganan keribut di matanggana lantaran cai jara digetih kabeh nu aya di teko jadi getih nu aya di gelas jadi getih nu aya di sumur jadi getih wabah jadi getih ya Allah. Cak Raja Fir'aun coba ka Bangawan Nil penil mah ieu mah Bangawan gede coba ai Bangawan Nil naman teh jadi getih nyarokot cai barang datang ka imah jadi getih nyokot deui ka Bangawan Nil datang ka imah jadi getih deui oh nu aman kabeh kuari mah teu kudu dicokot daratang bae kuari mah ka Bangawan Nil nyokot nginum di dinya nu unikna dicokot disiuk siblak lamun dek diinum jadi getih woi budak kuari mah nginumna ulah make naon panyu ulah make gelas langsung nyedot pan Bangawan teh jadi getih barang disedot asal kata tadi jadi getih gede kabeh pan anehnya caknya lagi jarang digetih Bangawan apa teh jadi getih mun disiuk jadi getih dikagelaskeun jadi getih lamun diinum jadi getih lamun nginum di dinya nu disugut teh jadi getih masyaallah nyahanggu coba cenah ka kaum Bani Israil coba nyana masugan boga cai kadari itu cai aman di ditu masyaallah harerang aya uyun Musa di dinya
mararandi kaum Bani Israil mangarari nu masaknya sejeng saja bana atuh kaum Firaun datang kadinya minta cai dibere cai dipikul jang ka istana raja beuh dibawa make onta make himar di jalan nama make masih rapi kene bunganya asal datang ka istana jadi getih bayi mah kabeh masyaallah siksa mun teu jadi getih ya Allah ya Rabb fasalat biyahuhum kulluha daman wapeh cai jadi digetih kabeh pabayus kana min birin wala nahrin illa wajaduhu daman hiji sumur teh jadi getih hiji bangawan teh jadi getih wabeh jadi digetih pasyakau ila Firaun wabeh datang ka raja Firaun kumaha ieu kumaha laisa lana syarabu jang nginum-nginum macan pidato raja Firaun sihrukum saharakum Musa geus nyihir deui Musa anak angkat aing min aina siruna mana tukang sihir urang tandingkeun deui jeung Musa urang adu jajakeun deui ayo kaum mual menang orang gabehannya nama boga orai gede boro-boro dek ngadu didungkukeun doang ge orai didungkukeun nyana oraina kinaon gitu perem haji orai bentak urang geus paeh ti heula orai didungkukeun ku nyana nu luhurna 12 meter haju perem oraina haju orai urang heuleuh di hareup orai bentak urang deuk kumaha wah kuat kudu kumati urang kudu kumaha cak raja Firaun sakali deui coba mohon ka Musa supaya ngadoa unjukkan junggera ud'u lana rabbak yakshifu an hadzal hadzalillah coba bejakeun kami deuk arariman kitu sakumaha tadi arunjukan ka Kangjeng Nabi Musa menta dieuweuhkeun menta disirnekeun ieu siksa dengan janji dek iman ka Gusti Allah 7 peting pinu ku getih masyaallah kabeh hambalaya getih kabeh aura-auran di jalan getih kabeh getih masyaallah Kanjeng Nabi Musa sesuai izin pamenta kaum ngadua ka Gusti Allah menta dieuweuhkeun ieu getih langsung menang 7 peting ret getih teu aya aman ieulah Allah nurunkeun siksa ka kaum Firaun timimiti ku Gusti Allah dibere paila kemudian diturunan deui ku Gusti Allah teh itu banjir tetap teiman diturunan deui sima tetap teiman diturunan deui kutu tetap teiman diturunan deui bangkong tetap teiman terakhir diturunan deui ku Gusti Allah siksa getih tetap bae teiman nah ieu teh sabenerna mah sebagai ayat mufassalat tanda-tanda nu jelas bahwa ieu sebagai mukjizat Kanjeng Nabi Musa jang ngajak kaum Firaun nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin maka balang kawarah tala kabur sararombong teu daek iman ka Gusti Allah teu daek percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam wa kanu qauman mujrimin ayalah kaum Firaun kaum anu daruraka buang kawarah lamun baheula seperti gitu terus turun temurun datang ka kuari di Jakarta mah ieu masjid ieu imah Kristen ieu masjid ieu imah Buddha ieu masjid ieu mah Konghucu Hindu tidak iman teu terbuka mata hatena teu kieu ieu si masjid jang paranti naon jang ibadah sanu di ibadahanna Gusti Allah ai Allah teh saha Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard
padahal manyana lamun nanya mah mantak naon dasar teu diberi hidayah tetep bae percaya pangeran teh Isa Tritunggal Tritunggal lamun pangeran Isa ai memeh Isa saha pangeran anu geus leuwih ti heula langit jeung bumi puguh Isa na ge dilahirkeun ku Maryam tapi kunaon di pangeran-pangeran pabelit urang mah lamun nyaritakeun kos kitu masih ti pangeran ngajuru saha bidana eta nu ngabidadan pangeran barang ngalahirkeun anakna kok jadi pangeran bo anak Tuhan jadi Tuhan pohara amat ai memeh Maryam jeung memeh Isa pangeran saha anu nyieun langit bumi teh saha anyar teh mah pangeran mun di kitu-kitu tetep bae nyana bisa ngahelah jalain Musa na jalain Isa na pangeran mah nu nyanding ka Isa eta deui pangeran Sundang Sanding atuh heuh cenah eta mah Jadewa pangeran nama eta mah ngan diwujudkeun sote kos kitu deuh manya aya pangeran nyanding beuh budak pangeran nyanding sakumaha jurig newo-newo itu karti kurang mah sebab naon urang mah dibere hidayah ku Gusti Allah percaya inna dina indallahil Islam lamun kuari urang tetap perang asal perangna sabilillah emang urang kudu mundur jah moal mundur di urang mah kajen kumaha ge paeh sorga tinggal dua bae pilih perjuangkeun agama paeh sorga tinggal sakitu doang mal ditinggalkan kurang perang asal benar-benar sabilillah moal Yaman emang ditinggalkan moal wajen ting rarang sadan moal ditinggalkan sebab naon surga kuari geus seseleh kuari nu mantak seseleh kapan perang mah make biaya lamun sabulan deui teu dicabut tentara-tentara biaya terus bae bakalna miskin deui bae Amerika ikan make biaya perang mah Arab bae Arab perang notor ka Yaman kuari geus defisit Arab sakitu negara kaya perang dan make biaya nah urang kuari di Indonesia lamun perang di Amerika moal ditinggalkeun moal atuh mau di Indonesia pamajikan bae ge pamajikan ulah geus jadi pamajikan kerja di bebenena keneh nyawa taruhanna pohara jasa mending mun geulis menyon tetep nyawa taruhannya weh jangan colek kekasihku barang di deuleut ya Allah nya hideungnya leteng tetep baik selama aku hidup engkau aku lindungi Masya Allah Masya Allah Masya Allah pohara urang Indonesia boro-boro ke agama iya awewe bae kur ngomong ke agama ya urang kan mantak diuk di dia kan ieu naon ngaranna keur ngaluhurkeun agama ye lamun ku ada orang paeh di bom ya surga ya ulah cenah kiai Masya Allah Masya Allah satu hari kita bertemu rasa rindu hatiku ya Allah jika aku bersanding denganmu syahdu rasanya Masya Allah karib siapapun yang akan menghancurkanmu sebelum engkau tercolek lebih baik aku yang duluan mati tau poharanya katakan lain lalagan lautan akan ku seberangi daratan akan ku naungi pokoknya mah demimu barang di dalam kurangnya hidungnya pendek menyon deh tapi kan pohara jasa itu kan urang kakos gitu baik pohara atau komo ke agama Allah jadi nuantak kieu mah tinggal sakieu dong bela negara tekur dia omong-omong negara kurang geus dibelaan nu membela negara berarti anu nancepkeun kejujuran jeung keadilan eta ngabela negara ulah ngomong doang ngabela negara maling aya di nyana teu jujur aya di nyana bela negara di mana deh urang mah teh kudu diomong-omong ya bela negara jangan geus bela negara kurang mah hayang rapi coba jenkeun surat ieu hayang rapi nyana nu teu beres coba ieu beres ku bae hayang rapi nyana nu teu beres bela negara kumaha sih nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
namun tadi doa Kangjeng Nabi Musa, jadikan siksa jang keluarga Firaun, jadikan siksa jang kaum Firaun, jadikan sebagai pitutur jang keluarga kami, jang umat kami, jadikan sebagai kacamata jang umat setelah kami. Urang wari bisa maca kayaan baheula di zaman Firaun, buang kawarah amat eta si kaum Firaun, indah amat jelema nu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa. Urang bisa neuleuh ka alam nu baheula. Tinggal walamma waqa alaihimur rijz wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiron kasadayana. Moga manfaat ilmuna. Tasakitu abadi abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.